Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng Rusiah Eulis Marlinah bagian kalima. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapa Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dina sawatara 5 menit masuk kaisi teu waka-waka ninggalkeun kaca enteng gawena dangdak dengdek awak purulat purilit kaditu kadieu sieun asa kurang sieup atawa kurang geulis lamun seug aya nu naksir mah ceuk saha we tangtungan jeung rupana Sukaesih teh pamajikanana tukang sol goreng-goreng nage kataksir kuno teu nyahoan mah disangka pamajikan menak pangkat luhur ongkohan jeung saenyana keur kindi mah entong beroning dina waktuna keur teu boga cacakan ayeuna ge kasebutna usaha keur aya dina kamajuan turu pake aya kana 2-3 setelna di mana teuing daek ngagaya geus mandi teh mandi we tara diganti ku pakean anu pantes estu make pakean anu sawalajarna pisan kulantaran geus duman tadi. Nyi Sukaesih sanggeus ngarasa puas dangdan jeung ngarukareka rupa satak kebek jepret ngunci panto tidinya nyamperkeun ka tatanggana hiji awewe geus tengah tuwuh keur ngabelengkong moyan sisi pagar. Bi, punten we bade wiat ieu kunci bilih pun lanceuk wangsul. Nah bade angkat ka mana Imas? Tanya eta awewe anu keur moyan bari ngalieur ka tukang. Bade aya kaperyogian wae Bi. Sareng bilih kabejeng pun lanceuk wangsul ti payun mah punten wae pangnyaurkeun abdi nuju aya kaperyogian ngalayad rerencangan di rumah sakit ular Sukaesih bari ngasongkeun kunci geus kitu mah leos Sukaesih indit lempang namani siga nu diatur hayang kata ngarep boga pangawakan alus barang tepi ka jalan nyampak aya beca keur nagog anu teu kungsi tatawaran heula kanu nambanganana nganclak wae tumpak beca nya kitu deui tukang becana teu kungsi nanyakeun heula deuk ka mana mendina ka panumpang tayohna mah geus apal deui atawa geus aya pasini ti tadina keneh antara Sukaesih jeung tukang beca. Geleuyeung beca maju jalana manik kasitna keur siga nu teu aya karingrang sieun tabrakan atawa itu ieu sakitu kendaraan pasuli brengan teh teu nolih heurin teu nolih mikirkeun salah henteu jalan jongjon wae ngadius kira-kira palebah parapatan anu deukeut stasiun beca anu ditumpakan ku Sukaesih ngadak-ngadak make rada laun kulantaran nyorang tanjakan jeung ongkohan jalana goreng. Kemana teh ya teh sih? Tanya tukang beca bari nekeh ngaboseh. Biasa teh awe ka penginapan tumanina. Ular Sukaesih bari malih ka tukang. Oh, kasih holden teh ya? Heeh. Ular Sukaesih bari seri. Panona teu boleh rurat reret ka kenca ka katuhu siga aya nu direretan. Teu kungsi saparapat jam reg beca teh eureun percis hareupeun pisan penginapan tumanina anu harita di hareupeun penginapan teh ngajugrug aya mobil sedan Holden warna cetna abu-abu mani barang pisan barang turun Sukaesih tina beca barang brai panto mobil muka kalawan katingali aya hiji lalaki mani tandang nakara kaluar tina eta mobil sanggeus eta lalaki kaluar tina mobilna ujug-ujug sarengeh wae ngajak seuri ka Sukaesih atuh harita keneh ge Sukaesih spontan males ku seuri dibarengan ku kiceu panon anu kenca. Mang Adas wayahna we nya dibere sakieu heula engke balikna ku Esih ditambahan deui. Nuhun sih. Kumaha engke papageun deui ka dieu entong. Ka dieu mah ka dieu we kira-kira pukul 1 atawa setengah 2. Bisi Esih pukul setengah 2 eueuh mah keun wae tong ditungguan. Ular Sukaesih ka tukang beca. Sanggeus pasini kitu mah leos tukang beca teh indit deui mawa becana nya kitu pikeun Sukaesih tuluy nyampeurkeun ka hiji lalaki anu kakara turun tina mobilna teh. Tos lami om? Oh, kentenan we tos lami mah. Malih ti subuh tos ngajejentul. Ular eta lalaki bari seuri. Aduh, hawatos. Tada teuing nyeri beheung sasonggeteunana. Sanes nyeri deui. Malih panon ge mes ampir logor balas ngareretan saha kitu eta nu nganggo kabaya Jakarta Fair sih kamana teh ieu teh
telangkung om bade ka ditu bade ka dieu atanapi bade nyebrang lautan ge kanggo esi mah teu weleh bersedia moal weleh bade nganteur sasuka hati anu bade nyandak ular suka isih nembongkeun ka wanina ka hiji lalaki anu deuk mawa ulin. Urang ka ditu wae sih ka Cipayungnya kebeneran om boga tempat paragi ngadon istirahat ongkohan tos lami om tara ka ditu-ditu tada teuing comrekna si kamar lampu biru tapi urang ngopi heula we nya sih babakalan bisi mopo di jalan cek eta lalaki bari nyurungkeun awak Sukaisih anu teu harese deui bos Sukaisih asup kana mobil diukna ngarendeng di hareup gebrug pantau mobil ditutupkeun geus kitu gerung di starter anu teu lila geleser mobil maju jalana teu pati tarik meuni bangun nu salsena kara teu kungsi 10 menit reg mobil Holden anu ditumpakan ku Sukaisih teh eureun hareupeun rumah makan tidinya juta ruruan tuluy asup ka jero rumah makan gek dariuk dina kursi. Keur kitu kurunyung pelayan rumah makan nyamperkeun bari ngasongkeun blok nut jeung patlot mangsi. Bade tuang naon sih? Dukanya? Ah kumaha om we kadinya? Eta we atunya nasi goreng spesial. Sukaisih unggek atuh tret wae eta lalaki teh nulis dina blok nut anu maksudna menta nasi goreng 2 porsi jeung susu panas 2 gelas. Harita keneh blok nut anu menang nulisan teh dibawa deui ku pelayan anu teu kungsi 5 menit geus nurojol deui bari mawa susu panas 2 gelas. Nasi gorengnya sedang dibikin dulu kan, cek pelayan bari nyimpen gelas dieusi susu panas. Sih, cek eta lalaki gepleungeuna anu katuhu ditungkupkeun kana leungeun Sukaisih anu keur ditumpangkeun dina luhur meja makan bari panon eta lalaki teh mencrong kana beungeut Sukaisih. Nah deuk kieu wae salawasna urang teh. Nah esi teh hayang berumah tangga anu sacara hidup bahagia. Sedengkeun keur om ngaran si Rohendi hirup sacara kieu mah asana teh kurang sugema. Cai kumaha ayeuna pendapat esi anu geus sakitu bulan urang ngayakeun hubungan? Om, kanggo esi memang tujuan teh eta pisan anu diharapkeun nyata hirup berumah tangga anu bahagia. Namung wayahna heula sing sabar. Dina antarana sasasih atanapi 2 sasih mah kumargi esi nuju nyeratan kanu janten sepuh pokona kapun bapa margi tina urusan nikah teh om oge tos uninga kedah aya walina kantenan cek pangimut esih oge om teu kinten bodona upami hiji istri nampi kana permaksudan hiji pameget anu laras-laras bade ngabahagiakeun. Wayahna sing sabar wae heula dimana antawisna tos 2 sasi teu aya wae sumping yah didinya kari kumaha engke sanaos teu aya wali ge mudah wae margi sifat jalmi mah tidak akan putus asa daripada akalnya. Iya janji itu telah berapa kali dong, hampir setiap ketemu selalu berjanji sedangkan janji itu satupun belum ada yang ditepati, betul cek Rohendi. Muhun eta ge rumaos abdi sering janji kalayan teu acan dilaksanakeun namung kumaha atuh masa belum mengizinkan sanaos kitu om kanggo Sukaisih moal dugi ka teu nyumponan kana cita-cita om kitu kekecapanan ati Sukaisih anu geus nyaritakeun nunggu bapana datang pikeun piwalion padahal kecap kitu teh sakadar alasan wungkul anu saolah-olah najan bari 100% cintana terhadap Rohendi ge batinna mah ngarasa berat kulantaran dihenteu-henteu ge Sukaisih teh geus boga salaki nya sifatna kangaran kindi. Sanggeus Sukaisih nyarita kitu pikeun Rohendi teu kungsi nyarita deui kulantaran kaburu kapegat ku pelayan nganteuran sangu goreng 2 porsi anu geus disimpen dina meja. Tidinya mah Sukaisih jeung Rohendi brak wae dalahar bari teu kendat-kedat ngawarangkong dibarengan silih tetep beungeut siga nu rareueus boga tunangan anyar. Teu sawatara lila dalaharna geus areureun deui anu harita keneh Rohendi ngojengkang nyamperkeun kanu boga rumah makan anu maksudna deuk nanyakeun sabaraha duitna. Berapa semuanya? Rp175 ular nu boga rumah makan bari ngasongkeun bona. Atuh golosor wae
Rohendi nyerenkeun duit 2 lembar anu 100-an kalawan dipulangan salawe perak. Tidinya mah gek Rohendi diuk dina urut tadi tuluy ngawarangkong deui bari ngareureuhkeun tas dahar. Sih, kumahanya lamun ieu mobil ditukerkeun kana sedan Mercedes? Rohendi ngadongengna ngagilak kana urusan mobil dek ditukerkeun sagala bari curugna nunjuk kana mobilna. Ih duka, make nareskeun ka abdi sagala. Mobil-mobil om bade digentoskeun ku om, kanggo esih mah teu terang-terang, teu bade ngalalangkungan. Ari dek ditukerkeun sok sieun bendu deui api, mangkaning kengeng hoyong pisan mobil ieu teh. Kilang kitu, atos wae ayeuna mah tong diguntas-gentos deui, cuma sering guntas gentos teh sok ngawagu deui ngajalankeunana. Sinareng ulah sok ulah alih haluan, janten jalmi mah kedah teguh tos hiji mah hiji wae. Sanes 2 ceuk Rohendi cekes ngotretkeun kayu api rokok anu keur dikekeuweuk teh diseungeut haseupna nyerebung ka luhur. Ah si omah meni aya ku gembul wala resukai sih bari panon ngarindat. Sih, ari saenyana mah pangna om ngajak menghirup udara di Cipayung teh. Mun kitu teh mah saolah-olah ngayakeun hari perpisahan. Na bade ka mana kitu teu nya sukai sih bangun nu kaget. Anu mawi puguh om teh dipasihan tugas ku api kedah ngalereskeun barang-barang perusahaan di Jakarta. Namung da mualami paling-paling ge 2 atanapi 3 minggu wala Rohendi nyaritana kitu bari netep banget sukai sih kulantaran katingalina rada mesum. Sih, Rohendi nyarita deui bari nanggeui gado sukai sih kituna teh ke Rohendi mah geus teu aya di kaera deui najan aya di rumah makan ge. Tong hariwang sih ku ayana om ka Jakarta teh dasarna mah taya sanes bade milari pirizkieun kanggo pibekeleun urang duaan. Sarengna deui sanaos om aya di Jakarta ge moal dugi kalupa daratan atuh tetep akuan om sukai sih teh hiji pibaturun kanggo hirup kumbuh di masa depan. Moal sih moal dugi kahilap moal bade kapangaruhan ku iklim Jakarta. Ah atos om tong nyanggemkeun kitu esih maras emut kapungkur nyanggemkeun bade ka Semarang moalami buktosna maniplang aya 2 sasihna. Pantes we harita mah atuh da eta sih sumuhun aya paperenian kota Semarang tos teu aneh kanggo jiwa pameget mah tukang nguli kana rahul abong kena mempunyai kepala 2. Tuh nya ari tos pidato teh esih mah bakuna keur meni norostos abong kena jiwa istri mempunyai alat suara 2 bagian. Kumaha aduh ampun sih ampun moal teh ampunan ceuk sukai sih bari leungeun Rohendi anu kenca pageuh dijembel. Sih mah teu kengeng di ampun-ampunnya. Itu tingali sih isin ku babah mencrong we ka dieu. Disebutkeun aya babah mencrong mah gancang leungeun Rohendi anu dijembel teh dilesotkeun. Sih hayu siang teuing Rohendi anu satuluyna ngajak indit bari jung nangtung dului keluar ti rumah makan nyamperkeun kana mobil anu ngajugrug sisi jalan. Brai panto mobil ku Rohendi dibuka geus kitu kalacat sukai sih unggah ti heula diuk dihareup dituturkeun ku Rohendi bari ngagebrugkeun panto mobil. Gerung mobil disetater geus kitu galasar maju menang 2 km mah teu wara ditarikeun jalana siga nu antare nakara ngagelasar cepet nuju ka kulon anu ceuk tujuan Rohendi deuk ka Cipayung ngadon nariis. Sedan Holden warna abu-abu jalana teu anggar sakapeung tarik sakapeung laun komo geus deukeut ka wates Sasak Citarum Raja Mandala mah geus teu nolih kana kandaraan batur anu nyiap gigireunana. Tapi ari geus Sasak Citarum kaliwat mah gerung mobil Holden anu ditumpakan ku Rohendi jeung Sukaisi teh mimiti digas. Jalana mani nyemprung bari nyiapan kendaraan batur siga nu males ti dituna mah jeung ongkohanan. Digasot teh dumeh nyorang tanjakan anu jalana pungkal pengkol teu beda ti orai luar leor mentas kana cai.
ku kesit-kesit na ngajalankan mobil kungsi nepi ka pukul 10 reg mobil sedan Holden warna abu-abu teh eureun sisi jalan hareupeun restoran anu gigireunana eta restoran teh aya hiji bungalow anu suhunanana model suhunan imah di Minangkabau anu tayalian eta bungalow teh tempat Rohendi ngadon istirahat dina mangsana libur. Geus kitu jutru Hendi jeung Sukaisih tarurun tuluy lalempang nyampurkeun ka hiji lalaki anu katingalina keur masang-masangkeun taplak meja di restoran. "Mang," ceuk Hendi bari ngarandag. Aden, aturan Den. Namanya aya ku ngamplong eta Aden, abong kena aya di puseur kota. Menitos miceun ka urang Cipayung teh. Kumaha damang Aden teh?" Cek eta lalaki tayalian pagawe tukang nguruskeun bungalow. Kituna teh eta lalaki bari nyolongkrong ngajak sasalaman karo Hendi. "Pangestu Mang, dina wangke dieu mah nu mawi rena abdi tos lami teu ka dieu deui teh. Dasarna mah sanes ku teu emut ka urang dieu. Mung nya kitu teh wae seueur rencana-rencana. Ayeuna ge dume kelarasan we dinten Minggu malih duka enjing pageto upami teu aya pemengan mah abdi bade ka Jakarta. Tang tos sindang deui ka dieu." "Dupi bungalow si lampu biru kosong Mang?" Ceuk Hendi bari seuri. "Kosong Den, ke antos sakedap urang bantun heula kuncina." Ular eta pagawe ngalewas asup ka restoran anu teu kungsi 3 menit geus nerojol deui nyampurkeun karo Hendi bari ngiwir-ngiwir kunci. "Mangga sareng Mang Den, urang buka." "Ke atuh Mang, bade ngalebetkeun heula mobil." Ceuk Hendi ngalewas deui. Gerung mobilna di starter sirah Hendi nonghol ngalieuk heula ka tukang kulantaran bisi aya kendaraan batur nu keur maju. Sanggeus katingali lowong mah geuleuyeng dipajukeun kalawan setirna dipengkolkeun ka katuhu maju tuluy asup ka pakarangan bungalow. Eureuna mobil percis hareupeun Sukaisih pisan anu ngajanteng nungguan hareupeun bungalow anu pantona geus meunang muka ku pagawe. Ngeureunkeunana mobil teh meh wae ngagaris Sukaisih lamun teu gancang mundur mah ku ayana deuk ngagaris Sukaisih teh kulantaran waktu ngerem mobilna Hendi make ngalieuk heula kadua gadis anu marake calana jengki anu saurang warnana beureum anu saurang deui warna bulao. "Tuh nya kitu ari soca sok balanja teh meuni kajian batur deuk katabrak." Ceuk Sukaisih meuni ngadilak. "Aduh, hapunten we sih, atos katabrakna teh acan." Hendi nyaritana kitu teh siga nya anu rewas make jeung ngadayagdag sagala ka tukang. "Teu acan ari katabrak mah, mung ampir." "Wios atuh jamak sih, ari nembe ampir mah." Walau Hendi bari turun tina mobilna, gebrog panto mobil ditutupkeun, bus asup bareng jeung Sukaisih ka jero bungalow. Kasampak eta pagawe teh keur ngelapan meja jeung korsina 4 siki. "Tada teuing teriisna nya Mang." Hendi nyaritana kitu teh bari jeung tengah-tengo nempo ka kamar. Sukaisih mah ngan geuk wae diwuk dina kursi. "Kalalasan we Den, kamari teh kasur sareng bantalna kengeng moyan Mang. Malih saprena ge kengeng ngagentos dieu kunu enggal. Nyata tos kitu teh wae panginten Aden bade ka dieu. Den, mangganya aku Mang di kantun, sing tenang-tenang wae." Ceuk pagawe bungalow bari kaluar tapi teu waka ngaleos jauh kakara 2 lengkah ti panto kaluar ge kaburu digeroan ku Hendi. "Mang, antosan heula sakedap." "Bade naon Den?" Tanya pagawe ngarandag bari ngalieuk ka tukang. "Ya, lumayan kang meser wako." Aden mah sok anggara ari tos kikituan teh. "Nuhun atuh Den, dupe eta istri Aden." Ceuk pagawe anu satuluyna make jeung nanyakeun Sukaisih kitu ge nyaritana teh ngaharewos. Hendi gancang ngaleng kana punduk eta pagawe bari ngaharewos teu sirikna ditompokeun pisan kana ceulina siga sieun aya nu ngadengeun. "Nuhun we Den, sing tenang-tenang kadinya, mung kadewe wiat bilih ti keleboh." Ceuk pagawe bungalow nyarita dibarengan ku seuri ngadenge harewos ti Hendi. Kitu deui pikeun Hendi ge milu seuri bari asup ka jero. Pagawe mah harita ge ngalewas deui waktu Hendi ka jero. Kasampak Sukaisih keur mukaan loketna siga aya nu diteangan. "Sih," ceuk Hendi nyampurkeun bari leungeun anu katuhun nanggeui gado Sukaisih kuat katanggah.
Ditanggei gadona teh Sukaisih teu daek nyarita anggur netep kana beungeut Rohendi anu akhirna silih tetep meniteu sirikna teu ngicep-ngicep dibarung ku hulu angan pada ratug anu akhirna beungeut Rohendi asa beuki deket teu beda siga hiji barang logam anu kasedot ku besi semprani. Teu karasa deui leungeun Rohendi anu kencang ngaragamang ngadon ngaleng kana punduk Sukaisih anu akhirna kaayaan eta tempat ngadak-ngadak jadi simpe manu kapinis pating gelebar haliberan keluar ka jero tina lawang los terabungalow. Mun di jalema mah taksiran eta kapinis kitu teh ngarasa era aya hayang nyaho aya kadua japati sajodo anu harita keur ngalaksanakeun jalan kabarang taan. Teu isin-isineun kudu ngalangkungnya si Om sakitu panto bolongor sinarang aya jalmi ngalangkung teh ceuk Sukaisih bari ngusap beungeut. Na isin-isin teuing malawur dina film The Bros mani diopembarkeun moal kieu carana upami teu aya film kitu. Wala Rohendi ditungtungan ku ngahegak siga nu capek reket panto ditutupkeun. Pikeun Rohendi sigana teh geus teu aya di kaera deui bubuhan geus jadi adat kabiasaan sok kitu samalah ngadon mecahkeun kapuasan batin di eta tempat teh lain kakara sakali dua kali wae. Teu sirikna unggal libur bari jeung tara lengoh mawa pasangan. Jadi eta patempatan teh ku Rohendi mah geus dianggap hiji tempat pikeun mamangsa kapuasan hatena. Sih Rohendi nyarita deui bade ngaleueut upami bade urang pesan ka si emang nu bieu. Kak Rohendi nyakal kana gagang kunci panto bari diputerkeun siga deuk dibuka tapi teu kungsi bray kulantaran ningali Sukaisih gogodag bari awakna murungkut siga nu ngarasa tiris. Kunaon pupurungkutan tiris? Henteu ieu beungeut esi sareng ceuli meuni asa pating hareab kieu. Panas beungeut. Sukaisih ungguk deui bari ngareret ka Rohendi. Panas banget mah ku ieu gara urang tiisan ceuk Rohendi bari nyamperkeun deui ka Sukaisih karawak punduk Sukaisih di kaleng. Ih aya kurakusnya si Om. Sukaisih diukna ngejat asup ka kamar geus kitu bluk awakna setengah dibebeutkeun ku sorangan ngedeng dina kasur anu ditilaman ku spray bodas. Rohendi ngojengkang nuturkeun gek diuk gigireun Sukaisih anu keur ngedeng malik ka kalera. Menang sawatara menit Sukaisih teu daek malik jongjon nonggongan Rohendi bari siga nu ngalamun anu teu pupuguh cimatana Sukaisih nyalangkrung nepi ka tuluy ngalembereh maseuhan sarung anggal anu barodas. Kituna teh batin Sukaisih ngadak-ngadak teu puguh rarasaan hate peting serblak anu jadi salakina kapi beungeut siga ngajanteng aya hareupeunana. Tapi kituna teh pikeun Sukaisih teu katotong goyan ngalamun gancang cimatana disusut bari awak malik nyang hareup ka Rohendi anu keur diuk candekul. Atuh ku ayana Sukaisih malik Rohendi ngareret ka gigir. Sih Rohendi ngamimitian nyarita deui. Naonnya ari hartosna sorga teh? Na teu acan terang Om hartosna sorga? Sukaisih malik nanya. Anu mawi teu acan. Hartosna sorga teh nyata ari sor sami sareng nyerenkeun ariga singkatan tina kecap raga. Janten kumaha? Rohendi nanya deui bari neuteup kana beungeut Sukaisih. Janten nama nyerenkeun raga nguler Sukaisih nyeleukeut seuri bari ngenyang leungeun Rohendi nepi ka Rohendi kabedol gulipak awakna ngedeng gigireun Sukaisih. Geus kitu Sukaisih ngilikan erloji dina leungeun Rohendi anu keur ditumpangkeun kana dadana katingali jarum erloji geus nunjukkeun kana pukul 11:30 beurang. Mun pareuman atuh listrik teh Om ulah sina ngemprai wae sakieu paranas dinten teh. Eukeur mah jandela nutup meuni teu aya hawa pisan. Isin kitu ku sinar listrik pijar Rohendi bari ngareret ka gigir. Sukaisih ungguk bari dibarengan ku imut panon kenca make dikicipkeun sagala. Mangga atuh ari isin mah
urang gentos ku lampu ieu ngarah tiis mah Rohendi ngarongkong kontakan listrik anu naplok dina tembok siraheun pisan cetrek diputerkeun pas lampu pijar teh pareum geus kitu Rohendi ngabedol kontakan anu talina ngawir di luhur bray lampu listrik bulao caang kalawan jadi simpe pisan teu kadenge sora nu dehem-dehem acan kantun timbul denyutan jantung deg-degan ombak sagara batin ngabuntang banting rasa asa dina jero pangimpian keur kadua japati sajodo dina waktu harita waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.